Kakang Syai
Astagfirullahaladzim. Naudzubillah summa naudzubillah. Dedeh teuing panayaga. Batur mah arangkat ka Mekah jadi haji. Deur panayaga na penting ieu jadi anjing. Paingan cek katerangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mughalladhah. Disebutna najis mughalladhah. Ku najisna eta sungut anjing. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung tanah. Tapi lamun sungut ente nyinggung karena perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngubah. Di sini survei membuktikan. Jadi sanajis-najisna anjing melalui najis tibatan sungut ente bieu ka aing. Agama naon sih lain? Islam. Islam. Bener Islam? Islam. Sajadah aya opat. Tong boro aya opat, aya 3 truk sajadah di masya aya dipake salat mah keur naon. Dan dijieun hordeng. Saya simun. Bener agama Islam. Dengekeun. Lain cek dewek cek katerangan. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung kulisanna. Kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung kulisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Kumaha kang teh jatang lejo mak apa? Nah, sia mah kitu cak ya oge. Rumaos ya. Tah sia teh kitu, ai kasalahan batur di korehan, ai kasalahan sorangan disumput-sumput. Cek katerangan saksi kebohongan maneh, ulah rek nyaksi kebohongan batur. Naon sia. Jelas, aja kudu jelas, tak gitu masalah naonnya bener tuh. Nah, cek aing kitu sama kasalahan batur di korehan, salah batur di korehan skala sorangan kapopohokeun, nutung-tungna kitu sedeka batur teh. Nya salah naon aya pilaran kitu atuh. Pilaran kitu naon make jeung ngomong. Beran kitu sia teh. Nya sok jelaskeun ku Akang. Hayang nyaho kasalahan si aing. Dengekeun kumaneh bro. Bapak dewek datang di kenangan. Jol sidawala ngigel di kenangan. Aya aing datang di keplos-keplos. Cuma kating tuh keplos. Aing teh datang ke pesantren tereng ngahibur. Sia teh era ku Pak Ustad, era ku sesepuh tinggali bakating ku era banget aing jadi beureum. Keur mah beureum ti tadina cenah. Salah eta mah Akang sing mata kitu-kitu oge. Salah naon aing? Akang teu ngarti. Teu ngarti naon aing melebah mana teu ngartina. Akang teu nyawer ka tukang kenang, maka di melekuk mah ge eueuh. Oh, jadi aing mana aing di kenangan teh hayang disawer. Aing teu ngarti. Teu ngarti. Capek. Ya, gitu. Maka jeung aing teu ngarti ayeuna si laing aing dipenta nyawer, aing dipenta duit, pikir ku sia. Aing duit di meuneu. Sakitu sampai nyawer, moal poe nabuh tara ingat ka tukang mah. Heh. Naon? Semua poe nu nyawer. Nabuh ngapoe nabuh gitunya anu nyawer mere duit. Dengekeun ku si laing. Sanajan aing menang manggung, sanajan aing sok loba nu nyawer, pikir ku sia. Da lain ku aing duit mah. Iya we ku si dadan. Baik
dengengkeun sia mah ngeunah dalang mah ngeunah turun mobil ungah mobil sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak padahal dengengkeun ku sia dadan sia teh hirup kan saukur ngagulak-gilak aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia dadan dengengkeun ku sia dadan weh saya aduh nuhun jazakallahu khairan nuhun di bapak saha teh bapak Jijin Ridho Pak Jijin tambahan deui atuh Ridho mah aya tungtung lah alhamdulillahirabbil alamin nuhun Pak Jijin dan bae Pak Jijin tong ngarepotkeun jeung ibuna we kanggo tuh jadi dalang dadan nu ngeunah mah ya dia ge duit anggarnya dia gubuk nama ku dalang itu dulu pamenta lagu saha itu Bapak hah? pamenta lagu bapak mana? bapak Akang Oh saha? Bapak Semar Semar? Ya Nah itu make digugu sia oh eta teh apa sepuh atuh saha sepuh? Semar Lamun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen kalau sorangan teh manusia percobaan satria baja hitam leungit bajana tinggal hitamnya itulah Semar Banar Nangka teh kolot gitu kita naon kolot bisi naon maksudna ya Semar nudoraka kaing lamun Semar hayang senang hirupna kumah dampa suku aing teh tuluy inum sugan tapi ka TBC lae sejarahna oh sejarahna naon anak doraka di kolot aya sok lamun aya buktikeun sia panalang aing teh ada caritana anu Kang bener aing teh nyalakeun loba jelema dolakanna teh di bapak di kolot tapi aya bapak doraka ti anak aya karek kadenge heuh sia karek kadenge do aing loba sok lamun aya buktikeun tuh kamari di Samarang di Kapolsek aya awewe dibawa ke Kapolsek naon hah maling gelang meureun lain maling gelang miceun orok aya nu kitu lain doraka ti anak kitu woyow eta aya geuning woyow miceun orok pan teh doraka ti anak teh matak dipiceun ti anak jadah meureun heh matak dipiceun ti anak jadah matak dipiceun teh anak jadah menang udunan teh kamana karam sama jeung anak jadah dengekeun teh pasantren belegu cek katerangan kulu mauludi yuladu alal fitrah setiap anu dilahirkan dengan keadaan bersih orok mah suci budak mah bersih lain orok haram jadah tapi indung bapak anu haram jadah belegu Kang Ari Akang apa naon hartina anak jadah naon teh anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan anak jadah teh oyo mikir ayo asa meunang si belegu jadi anak jadah teh anak lahir eueuh bapaan asa bener eta ngomong maka jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewe reuneuh ti gusaha ge saya kena pager hai sia ya ari orok mah kumaha inung bapak na cek katerangan tadi dituluykeun rek dimajusikeun rek dinasranikeun rek diyahudikeun kumaha indung jeung bapana kumaha nu ngurusna contoh we kieu si lain boga orok teu orok keneh pikeun ka monyet tah dijamin eta orok geus gedena teh itu we kuka-kuku kitu tah da diurus ku monyet jadi kumaha nu ngurusna deuleu
eleh deui rasa nu matak cek dewek oge lamun dewek malah pokoknya mah naon Semar sok tingali ku sia beungeut bodas awak hidung pinguin lain so ulah kitu nya pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna astagfirullahaladzim nah ieu aliran sesat di si gelo ieu malik-malikeun akidah ieu naon Semar beuteung budayut gantong jaluna lumatak dina waktu carekan wa cinta rasa so matak naon dia sok oh ikan dia ngomong ke naon ayo sok tidak pinguin naon dia teh kalau puas juga entong dia mau cerah tos lami di dia pak kita tadi ya tos lami nah itu teraskeun anu neme teh cu ya anu neme teh teraskeun kumaha teraskeun Pak sae mangga lumatak bapak-bapak ibu-ibu pang-pangna ade-ade sadayana urang wajib pisan ngahormat kanu jadi kolot ya tuh cepat pakai pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana ya lain kata gua lain kitu tadi malah tuh cepat pakai komo urang ka Inung perjuangan Inung dengekeun Inung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung henteu punung sanajan nyeri nak kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing Inung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu nyapa lain kitu tadi mana mah nyata komo ka bapak gabru ka bapak bari nyuu bapak nu ngayuga bapak anu manggedekeun abdi syariatna bapak anu ngamungasyahakeun abdi syariatna bari cekel tuurna cing tarik sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewek ya panjang suwe nepi ka kitu-kitu na babatok sia ai cacak hareupeun sia kapulegu bodoh kabina-bina teuing sateh kalakang ngaheureuy tong diturutan jang jelema modeh kieu mah bahaya diturutan modeh kieu mah lain tara diwarah bangkar warah deuleu jelema modeh kieu mah ai ya bener-bener teuing sia siapa mah jadi we punung wa tak sepuh ai si lain bejalan aya kitu si teh ningali nyapai Korea mereka bejalan ari wayang teh Pansimo tadi ge disebutkeun ku bapak bayangan ieu wayang teh nya bayangan ieu wayang teh simol ti kahirupan sapopoe sing inget yen gogoda anu paling deket teh ti anak jeung pamajikan gogoda anu paling deket teh nah harek kuat moal salaki nah harek kuat moal hiji bapak digoda ku anak jeung pamajikan apan teu saeutik hampura ya para pejabat urang anu di luhur gara-gara beratas namakannya ka rakyat teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dilegleg ku sorangan marukana moal melag dina tikoro naudzubillah summa naudzubillah gara-garanya ka anak teh ngahalalkeun segala rupa caranya
tuh kade gogoda teh jeung di moal punung Semar mah dulu nangarana ge Semar Ari Semar teh pengangken-ngangken mar menyemaraken datna alam nyaksi kana hate jeung gorengna alam jadi yakin Semar mah moal punungan lamun Semar punungan genti ngaranna Ahmad Tebas ditebas mah CF ditebas mah beak wae ya gitu ya mata oh alhamdulillah apanya dina waktu saya hikmahna agung pisan biasa tepang oh disuklakna disiklukna urang dieu nu jauh cunuk nu anggang datang ngariung mungpulung bongkok ngaronyok di pasantren Tajalidin dina haflah mubarokah ieu nya dina acara rajaban di Isrokeunana jeung di Mirajkeunana pangresana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sim kuring yakin ari sejarahna mah sadayana tangtos urang di parantos ngolotok sanes bade mamatahan nonte ngojae kamari titah ngenog ka hayam ieu mah etang-etang radio butut we nya ucung nya oh gitu dulu rumata oleh-oleh nawe anu kedah tetep unggah poe dilaksanakeun naon oleh-olehna salat anu 5 waktu sok pancegeun ieu salat sabab ciri perbedaan antara jeung agama lain jeung urang teh nyaeta di antarana salat itu sok diajar terus diajar merekan diajar ulah ngaku geus bisa kade ulah ngaku geus bisa ulah rasa aing pang benerna sabab bener lain aya dina pangakuan tapi bener ayana nyata anu lungsur ti ajalil mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariat tak mangrupakeun kitab tah eta kebenaran marina kitab lain dina pangakuan nya sabab naon lamun jelema geus ngaku bener bereta jelema salah kade lamun jelema ngaku bener jigana eta jelema rek salah tapi jelema anu ngaku salah eta jelema rek bener nya sabab jelema bener teh lain anu ngaharti jelema anu tara salah tapi jelema bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana nu matak yuk ti ayeuna gara tekadan paniatan urang tekadna ucapna jeung lampahna urang benerkeun luyu jeung skenario pangeran nyaeta kitab Al-Quranul Karim sareng sunnah Rasul sok kadinya sumenerkeun insyaallah bakal selamat dunia jeung akhirat ya ucu itu dulu bakal tentrem hirup dulu ya ya mah kadang-kadang dewek pribadi datangna aturan teh asa dijajah nih ya datangna ka hukum datang hukum ti pangeran teh asa dijajah sok ayeuna gerak balakeun dina hate urang teh da jelema teh tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun tara kapake sore ta eta sifatna jelema ta eta balakeun dina hate teh dina paniatan teh balapeun jeung sidik tablik amanah jeung patona nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun ta eta hakna manusia pigawe urang sadayana insyaallah urang bakal melongpong jalan ka gedong amin ya Allah ya robbal alamin do salah sahijina ieu pasantren anu luar biasa deui nya pasantren Tajalidin pencerahan agama deui teh luar biasa nuhun pangaresana pimpinan Bapak Ustadz Ahmad Subarnas luar biasa capetang mah Ustadz teh alhamdulillah cacak nonoman kene oh rancingeus kitu we titilik-tikan ada sarinana alit anjeunna mah jadi kamana teh gancang gitu kan sikilat teh eta bagja alhamdulillah sakali deui ngawilujengkeun ka urang dieu ja
tah sebenarnya mah hoream jadi kikieuan teh tempok kieu wungkul kumaha Kang da dina ngawayang biasa mah napun gebuk teh ucek dahareun teh loba wajib ranginang ieu mah molongpong ieu naon-naon aya ge cai teh heeh aya di panayakan mah seueur sia nu ngeunah aing teu lain gitu sebenarnya mah jang ti awit pangaresana sesepuh di dieu ti awit pangaresana Bapak Awan Sopian Bapak Acep Sopian sadayana ngurunyung ka Jelekong kagiri harja peting-peting kaituna teh itu Kang assalamualaikum kakatrok ka imah teh waalaikumsalam cek dewek teh burudu teh ngabring dulu ka itu ka Jelekong lobaan sugan dari karempuk aing datang ka itu silaturahim manyangkeun silaturahim alhamdulillah cing teh pangaresa di pondok pesantren Tajalidin babarang ke segala dibawa malum 3 rutea gini dodo sakarese nya teh leungit hiji ting mama tinggawitan nu amis-amisan opak berenang lila-lila nanyakeun tanggal ka dewek teh hari tanggal 25 kosong cenah Padalang kosong cinta diatur ditanyakeun tanggal teh kumaha cinta itu Pak cenah ciriane cenah ditu mangga cinta nya ai pamikir dewek ti tetangga wayang ada ngawayang apa mahal atau ada baik alhamdulillah ya rek ngawayang bangsa pandemi manyer juga nama yuk lila-lila sanes ngawayang jadi Padalang di tangaos kemudian saya dipentar tengah power ereng-erengan aing rewas atuh da aing mah dalang lain ustad cinta da abdi mah teu tiasa dakwah teu tiasa ceramah aya ahlina Bapak Ustad, Bapak Kiai, para ulama da abdi mah dalang atuh wos biasa cenah Padalang ngadalang we di ditu tapi tong dicanak sadayana cenah Padalang we wungkul dipikir-pikir ku aing sing goreng beureun hayang murah banyak gitu teh kitu keun adanya cing teh Bapak jeung dewek teh ngadak-adak daek leuy da ibu bapak pergi ka uninga abdi teh kakara pertama pisan kikieuan teh alhamdulillah geus raket di aku dulur lahir batin urang dieu ku simkuring amin urang pondok pesantren Tajalidin urang pesantren di dieu geus teu ngomong duit geus kieu mah jang deuleu nu ngomongna naon silaturahimna manyangkeun rezekina manyangkeun umurna ta eta manfaat namanya nu matak bagja simkuring di dieu nyata tiasa nepangan urang-urang di urang Samarang khususna nya alhamdulillah barakallah teu kedah keprok lain japati biasa we nya jam sabaraha itu jam 10 udah dititahna geus setengah jam nu bade ngahibur teh lain abdi wae apaan aya ulama anu jumhur di dieu aya Al Mukarrom panggersana Profesor Dr. Haji Ohang Saputri alhamdulillah orang panggil wae ku sadayananya mangga Mang Ohang kapayun Mang Ohang lagu